katuh sampurasun baraya aduh jeung sang kasadayana ieu ayeuna kuring ke di sawah nya da boga baju yang ka sawah jadi nya baju pamajikan jadi ceritana poena rek panen heuh diajar nya tuh tingali batur mah geus beres dialaan ngan bagian orang acan ayeuna teh yeuh moal lah bismillah we bisa baraya urang ge panen mah sok sanajan orang tara ka sawah gitunya heuy kolot sok ka sawah mah da urang matara gitu tapi bismillah we bisa lah panen tuh tingali itu baraya wah luar biasa ya luar biasa lega kieu baraya nah ieu tingali meni lega kieu tingali tuh wah panen ge meni gede kieu euy mah ieu beb teu beb kumaha beb urang coba panas kieu beb hah ieu nu urang bagian mana ieu teh hah mana nih ieu kok meni lega tuh nya wah perjuangan euy sakitu lah baraya lah rek gawe heula ya kuringnya doakeun sing salamet pokona mah itu ini selamat balik selamat gitu tah cak baraya assalamualaikum.